ya atuh da urang manusia ari manusia boga naon cek paribasa nu ngaran manusia mah diri sasampiran awak sasampayan umur ngan gagaduhan artina orang mah hirup teh teu kagungan tiasa dan nu kagungan tiasa mah pangeran urang sadaya anu kakasihna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kekagungan tiasa teh hartina eta tiasa teh lain dina wujud orang dina wujud anjeun aya tiasa aya pangabisa ngan eta tiasa eta pangabisa teh kahiji ngan saeutik artina dibatas kun kagunganana buktina dina ieu kahirupan dunya dina kahirupan orang masing-masing teu sakabeh perkara teu sakabeh pasoalan mampu kurang diatasi sorangan aya pasoalan nu ngabutuhkeun pangabisa nu aya di batur urang aya pangabisa tapi eta pangabisa teh cumpun pikeun ngunggulan masalah urang butuh kana pangabisa batur anu leuwih rongkah kitu ayeuna lamun geus pangabisa urang geus pangabisa batur jeung geus pangabisa rea-rea deui jalma tapi teu mampu keneh wae rek kumaha dina palbahdinya mah pasti karasa nyatana yen urang teh teu kagungan bisa yen urang teh teu ngagaduhan kana perkara anu disebut tiasa eta teh sadayana bisa sadayana tiasa teh eta teh kagunganana lain kagungan urang. Pan puncak nama tina persoalan teh nyaeta pasoalan anu teu bisa diungkulan sok sanajan sakabeh daya jeung sakabeh upaya jeung sakabeh ilmu panemu jampe pamake nu aya di urang jeung nu aya di batur diketrugkeun nepi ka muruluk beak ledis helas teu aya paedahna teu aya mangpaatna teu bisa ngungkulan kana eta pasoalan. Tungtungna kumaha tungtungna bingung bingung taya tungtungna bingung kudu kumaha cara jengkatang tuanana sangkan bisa tuntas sangkan bisa keluar tina eta pasoalan di dieu urang kudu sadar kana purwadaksi numatak jeung numawi palebah dieu mah urang salaku jalma-jalma anu iman teh ulah boga rasa ieu aing uyah kidul tong umaku tong umaing tong jumago tong boga rasa ieu aing pangbisana ieu aing panggagahna ieu aing pangpinterna jeung sajaban tapi ari kana kamanusiaan orang sorangan mah orang kudu apal yen urang teh manusia ari manusia teh nyaeta anu dimulyakeun anu diancikan ku akal pikiran ku budi pamilih rasa jeung perasaan hartina manusia teh makhluk anu diunggulkeun ti makhluk-makhluk anu sejena. Kusabab kitu di mana manggih kabingung geura balik kana kamulyaan anu tadi di mana ayana cek tarucing ti kolot putri geulis gagawe rancapetang tara nyarita amis budi tara seri berehan tara masihan
upama indit-inditan memeh orang indit itu mah geus nepi kadieuna samping batik tetungtungan diketek teu dipihande diseuseuf teu baseuh dipoe teu kalangkangan kadituna kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega aya nu model kitu naon di mana ayana teh di Lebak Cawene apa Lebak Cawene teh Parawan Tingting kade salah lain ayu Tingting lain ieu mah Parawan Tingting ari Parawan teh nyaeta siloka tina kasucian sok paribasa cenah aduh saya telah diranggut kesuciannya olehmu ade si kehed artina ayana teh dina kasucian da urang geura balik ka dinya nyaeta kana kasucian hate kumaha carana sangkeun nepi ka dinya inditna kudu bari cicing rumampahna ulah ngalengkah rob sidakep sinuku tunggal mopong bayu mateni babahanan catur dria ari catur teh opat ari dria teh angen-angen sirup budi cipta rasa pusirkeun eta opat kalebak Cawene Tirbak Cawene pekrekes ka anjeunna nyaeta kadat nu kagungan sadaya alam anjeunna mah moal hesieun lamun diperdi ku urang asal urang asup kana pangabdian jadi asup heula kana pangabdian lamun wujud geus kakungkung geus kakokop geus kawengku ku pangabdian di mana manggih kabingung nu taya tungtung teh sok didinya meredih dina meredihna oge moal kana kulit beungeut pance kateranganana oge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jadi memeh iyyaka nasta'in teh iyyaka na'budu heula kitu nu matak ud'uni astajib lakum teh di makna anana lain kumenta ud'u ai buduni nyaeta graprak maneh gra ngabdi ka kami engke ku kami dicumponan sakumaha pangabdian maneh kitu teu aya perkara anu ngabingungkeun teu aya persoalan anu hese keur anjeunna mah bujeng hingga ngayakeun solusi pikeun nyinggraikeun kabingung jeung kasusah urang masing-masing dalah hingga ngayakeun langit bumi sawarga katut pangusina anjeunna mah teu merukeun kana obeng-obeng acan teu dekol-dekol acan cukup kukun mangka kadituna payakun jadi sing ingat lobana jalma nu hirupna kalunta-lunta di alam dunya teh diantarana kusabab nutur-nutur kabingung nepi ka teu bisa balik jadi we Bang Toib tong nutur-nutur kabingung di mana mangi kabingung gawat balik maksudna balik teh nyaeta kahiji gawat babalik pikir hartina orang kudu eling kana dosa kudu eling kana kasalahan tuluy tobat tina kasalahanana
Kadua gewat balik kana kabersihan hate. Dina hate aya iman. Di antara iman teh nyaeta iman ka Allah, iman ka kitabullah. Kumaha cek kitabullah? Wasta'inu bisyobri wassalat. Dicontohan ku Kangjeng Nabi, kana Rasulullah idza hajabahu amarun faja'a ila sholat. Upami Kangjeng Rasul mayunan kasusah, anjeunna mah sok enggal ngadegkeun salat. Turutan ku urang, sabab urang teh umatna, sabab eueuh deui nu pangaus-ausna piconteun angin Kangjeng Rasul. Uswatun hasanah. Jadi di mana yang harapan kasusah teh aki musola, ari aki musola teh kadituna lidikri, ari aki musola teh kadituna tanha anil fahsya'i wal munkar. Gewat balik kana kabersihan teh kana iman jeung tauhid. Gewat rumasakeun sakabeh kasalahan, sakabeh kalemahan diri urang sorangan. Nu tadina urang umaku, nu tadina urang umaing, nu tadina urang jumago, nu tadina urang ngarasa pangbisana teh. Gewa tobatan eta teh dosa-dosa hungkul. Tadi lebak cawene mah nyaeta dina kebersihan hate. Didinya mah eueuh wani komo sieun, eueuh hayang komo embung. Didinya mah nu aya teh ngan sumrah diri, sadrah pasrah billahi ta'ala. Tah ieu sabagean tina gawena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dedeketanana orang sing bisa balik ka dinya, sing bisa balik kana jalur rahmat karidoan Gusti Allah. Di antarana nyata seperti tadi, orang kudu bisa muli ka jati mulang ka asal. Setiap aya persoalan sang harupan ku urang kalawan hate anu bersih. Sabab hate anu bersih teh kaasup jati dirina urang salaku manusia. Asalna ti akhirat teh bersih, datang ke alam dunya bersih. Ieu ayeuna keur di dunya kudu bersih, engke balik deui ka akhirat kudu bersih, disebutna sampurna.